Mah dia mah celana panjang. Kubuh reka kota bi. Ini nungguan asar ya. Nanggung. Ka beneran nitip bibi. Tip naon? Kue onde. One. Nya. Pan aya di baepet ge one mah. Beuteung ngeunah. Sarua bi. Ye. Orang pernah beli nu di kota. Terus dibandingkeun jeung nu di baepet sarua wae. Baepet ke eta menang sekolah di kota bisa nyieun onena teh teh. Sarua. Ipan cekolot oge anu ngeunah mah eta onde wijena anu ganjil geuningan. Di baepet kan genap eta wijena. Itu enak. Anjing. Aya wae ya bi aing ya. Terus orang ayeuna ka kota kudu milihan one anu wijena ganjil gitu. Heeh. Boy bah. Beren balik deui subuh bi. Para bi aing ya. Bibi kunaon di tar keluar ti mah ayeuna. Capek anggal pae buburu. Oh. Tumben daek buburuh bibi. Bokek nya teu bawa duit pisan, Tapi sok ngeunahnya bi, sok ngeunah sare geuningan lamun balik gawe capek teh. Sok ibra sare teh ning. Boro-boro kegebegan puguh bibi mah, Gebegan kumaha? kumaha eta mah sare ujug-ujug jajan seblak. Itu mana mayarna pu bokek. Tapi dah ja. Benar. Jadi anu bokeh mah bi teu meunang loba sare nya bi. Guys, anu bokeh omat guys nya cing bi orang tanya. Montong dilobakeun sare. Gadag. Ya guys nya, lain naon? Bisi eukeur sare tuluy ngimpi jajan. Komo jajan seblaknya kacet utar. Era anjir kudu nganyuk mah. Tah gitu guys ya. Omat guys. Orang tadi jam 10 teh ka imah bibi. Ning digedor-gedor eueuh bibi. Ka mana nih? Oh, anu ka imah? Heueuh puguh. Keur salat duha bibi mah. Dumen bi aing salat duha. Ya keur hayang naon ieu. Keur hayang naon di bibi? Ih, cek Pak Ustad oge lamun urang salat duha bakal ngabukakeun pantau rezeki eta teh, Oh, udah bener tapi na. Toh, gitu nerap di pengajian teh. Ya guys ya. Nerap aya nu bi aing. Aya kamajuan. Anjir pengajian teh diterapkeun. Ayeun cing ya. Kan bibi teh meureun geus salat duha tah. Terus pan ngadua meureun ka Allah, bener teu? Bibi misalkeun keur boga kahayang ieu teh cenah caritana teh. Cing eusi doana urang hayang nyaho. Cing, naon eusi doana? Doana mah ieu. Ya Allah, pasian abi rezeki, wios rezeki batur oge, ka abikeun we heula. Ya. Tapi dah bebas ya guys nya. Aing ngadoa mah nya ka Allah nya bener teh Allah mah maha beunghar nya gitu. Tapi jeung aya make rezeki batur dikabibikeun heula kumaha teh ajar konsepna ya. Ulah kitu atuh bi. Batur meureun teu kabagean ya guys ya. Batur ge sarua meureun butuh aja. Ha bisa wae ya kokol cuangki. Alhamdulillah berat Kosim tadi isuk-isuk kasetrum. Alhamdulillah. Innalillahi kasetrum maksudnya. Nah jadi alhamdulillah ini nih. Lain naon berat. Pan Kosim mayaran setrum unggal bulan. Ngasaan kasetrum tah. Terugi didinya anjir can pernah kasetrum. Mayaran unggal bulan. Isi ieu kapi naon kapi ebah anjir. Alhamdulillah cina kasetrum. Marah aja. Teu kitu konsepna teh. Teu Usman. Ya, kasetrum mah nya najan didinya anjir boga ilmu naon oge kasetrum mah anjir engeusan. Oid nya teh. Tapi berat di balik musibah pasti anjir ada hikmah. Heueuh naon hikmah? Pan Kosim geus ngalaman kasetrum tah. Dijamin Kosim tah. Lamun ngalamar jadi pegawai PLN diterima geus buat pengalaman. Mungkin nyasab sih ya. Please kos, teu kitu kos teu. Ya, pegawai PLN eta diterima teh kulantaran sakola kos, lain kulantaran minang kasetrum. Lain.
lain kos. Parah anjing. Kunaon di mana kesetrum? Etapan Brad anu saklar di Imah Kosim ningan bodoh. Ku Kosim teh diuculan. Tuluy we da. Poek teh lampunya ku Kosim teh disambungkeun langsung ngajongkang anjir Kosim. Nangkarak anjir. Bobol ligir sambungkeun ku maneh. Untung si aya keneh oge aja. Parah sia mah. Meuli atuh si teh. Meuli saklar kadar ge si teh. Murah bal moal leuweungan. Ai maneh Kumaha Brad Kosim teh apa saklar nu alus. astagfirullahaladzim sih katrona ampun deui. Yo. Yo. Saklar ti mana ieu Brad? Eta dina Karanyang Koneng. Ai maneh tah pake eta sok. Anjir siga di hotel-hotel tingali saklar lagi atuh. Geblek gitu sok. Stop tek. Tuh. Tek. Aya lampuan di dia indikator. Jadi lampu hurung teh katingali ieu hurung di dia. Jadi meureun ke Imah Kosim jadi estetiknya Bradnya. Atuh guysnya juga dioyo anjir. Halus Brad. Ya, guys. Lamun butuh saklarnya anu estetik. Anu siga di hotel-hotel di oyo-oyo. Cek Karanyang Koneng. Gaskeun. Pada kasetrum anjir. Aya wae anjir. Korek api. Brad, ari ini Ratu Roro Kidul eta Brad randa tawa parawan Brad. Berat ya yang pertanyaan teh. Teuing euy. Maksudna kumaha ieu teh? Beda eta be Brad. Can ngadenge babarengan jeung Raja Kaler Brad. Tawaker LDR Brad. Nying LDR itu. Saroceng apal LDR ieu. Teuing da cing euy. Kelah kurang ditanyakeun nya. Nggak orang ditanyakeun nya ka siluman balakutak. Orang can sempet ngobrol euy keur sibuk harita teh siluman balakutak teh. Keur aya pertemuan anyar di desa. Ya, ke orang tanyakeun nya. Da berat itu main si Aceng ieu barang tanya ieu. Rempag saroceng. Ayah budak urang eueuh. Wah kumaha? Leungit. Leungit. Heeh di sakolahana, hayu buru urang teangan hayu. Dio kala. Sok cari kala. Tong panik, tarik napas yang dalam, keluarin dari pantat. Nah, gitu cing. Kumaha ngadongeng sok kumaha. Cari. Ih, tadi teh kumaha teh ditungguan di sakolahana. Ada nu lain geus balubar, ada budak urang bet eueuh. Ai mamah nungguan di mana? Nya eta tuh di paud asobar. Astagfirullahaladzim. Cek aing nya. Please aura kasih. Pan urang mah entos teu gaduh murang kali anu sakola di PAUD. Budak urang mah geus SMP mah. Geus SMP. Astagfirullah. Nya poho. Ih, acok.